Bismillahirrahmanirrahim. Ya, keributan-keributan di negara urang antara kiai jeung kiai raribut anu boga kepentingan. Kiai nu 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 lain NU ribut, FPI jeung NU ribut, HTI jeung NU ribut lantaran boga kepentingan. Hakikatna nang Gusti Allah belah dieuna belah dituna teu narulut ka Gusti Allah. Kiai-kiai di kampung sarua bae kos kadar itu kiai na bae gera ribut hanya untuk sebuah kepentingan ceuhil doang. Komo eta mah DPR ribut parantina dak tamah parantina. Atuh parantina DPR mah ribut eta. Emang didinya sawah nanya nama. Pamarentah ribut atuh parantina. Nu paling dahsyat, nu paling dahsyat. Ieu kuari raribut di urang teh kuari agama antar agama. Ras. Anu tadina di urang teh dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika tapi geuninganan kuari mah raribut. Geus lain rahasia deui kuari mah Islam ribut jeung Kristen, geus lain rahasia deui Islam ribut jeung Katolik. Lantaran pamarentahanna kuari dideleuna ku urang. Saya dicekelna ayeuna nu minoritas dilindungi ai Islam negara urang mayoritas kulawan teu dilindungi. Mulai raribut kajen kuku mage terus ya bakal ribut, bakal tumpah darah lamun teu aya pitulung Allah. Sebab naon? Ieu janji Allah. Lamun maneh teu ibadah ka aing, lamun maneh maksiat teh ka aing, kurang kumaha aing mereka dia cak Gusti Allah. Aing geus mereka sia hayo kurang kumaha deui. Sawah sakitu hebat da baragusna. Dagang naon sia nu teu untung. Siana ku aing dibere sehat, lain pake ka aing ngahareup teh edahan pake abrut-abrutan deuleukeun ku aing sia diributkeun sia ku aing ribut. Nah hiji sia di Al-Qur'an teu bisa. Geus atuh teh di Al-Qur'an mah tadi Pancasila. Urang teh tangga hiji Pancasila baheula teh. Pancasila satu, keuangan yang maha kuasa. Eta salahna nu tadina ketuhanan yang maha esa kuari diganti ke keuangan yang maha kuasa. Iya. Sia. Urang nyalahkeun kiai lain keuangan cenah ketuhanan, ai praktekna sia ketuhanan cabok wae sia. Lamun kula maca Pancasila di tengah-tengah negara di Tangerang baheulana. Bupati hadir satu, keuangan yang maha kuasa. Bupati Pasing Acung turun kiai salah tah sakola nu mantake ka dieu soekeun sia ku aing sumut sia ai sia ketuhanan yang maha esa ai praktekna goblok sia goblokan sia tah goblokan aing paling ge goblokan sia 120 aing 100 ayo sia geus sia da ke lain geus penjara sok aing bareng atuh jeung kieu boleh deh jangan nyalahkeun ketuhanan yang maha esa praktekna keuangan yang maha kuasa kabehan goblok termasuk sia ini robah. Masya Allah bupati geus ngarobah, dandim geus ngarobah, kapolres geus ngarobah, kumaha tama kapolres diam robah tama kabehan kiai nage atuh muing nage jalain ketuhanan yang maha esa keuangan yang maha kuasa. Kiai guys ya mah gitu. Ulah sok jileuk ka dieu tuh biasa bae. Sarua keuangan yang maha kuasa. Lamun geus dirobah ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa, ribut kajen kumaha ge. Pasti ribut. Imam Ghazali geus kajelaskeun ulah ka Kangjeng Nabi luhur teuing. Ketika urusanana urusan fikih pasti bae ribut. Lamun urusan ma'rifat moal ribut. Ketika urusan fikih ribut. Sakitu ge urusan fikih nu bantak diributkeun urusan zahir atau komo urusan duit. Itu komo urusan duit. Aya rumah tangga geus boga insun ini minta tolak ka aki-aki urusanana ngan sakadar duit. Kan teu etis mah nya si nini geus incuan minta tolak. Ini atuh kumaha badalah cenah hareudang rumah tangga. Ieu kan geus incuan mah incuan bae. Lain baheula anak sabaraha? 12 anak mah. Baheula hareudang teu? Henteu baheula mah kuari hareudang. Kok bisa kos kitu leh? Tanyakeun bae coba ka bapak sia.
urusanna duit. Ribut antara RT urusanna duit. Ribut antara camat urusanna duit. Ribut antara kiai urusanna duit. Duit bae geus kuari nu matak berbondong-bondong ge demo ka DPR, demo ka bupati, urusanana kan duit. Kamari hari demo gede-gedean duit urusanana. Nu mantaknya na demo atuh itulah urusan duit bae. Nana urusan duit bae sehingga ketuhanan yang Maha Esa tadi diganti ku bupati menjadi keuangan yang maha kuasa. Dan dimge ngaganti, Kapolres ngaganti, kulantaran geus diganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa, atuh dihandap milu sarua bae marudah deui. Hah, kabehan dihandap milu hudang rakyat, kemudian buruh milu hudang lantaran nu diuruskeunana keuangan yang maha kuasa. Geus teu percaya deui kana kekuasaan Allah, teu percaya deui kana kekuasaan Tuhan, terpercaya dari karena kemahakuasaan Allah. Hanya di bibir ketuhanan yang Maha Esa, artinya ketuhanan teh maha kuasa na lain lalagaan Allah mah anu kaharti ku urang geus biasa teu kaharti ge loba kemahakuasaan Allah diganti ku ari nyana bersandar karena kekuasaan uang, dirobah ketuhanan yang Maha Esa kekuasaanana menjadi keuangan. Ribut pasti kajian kumaha sebab nyana urusanana eta. Mudah-mudahan bupati orang jadi ahli tasawuf. Mudah-mudahan Kapolres orang tasawuf. Mudah-mudahan dandim orang tasawuf sehingga kena urutan mun bupati tasawuf, camat-camat jeung lurah-lurah tasawuf diganti ku ari kiai jadi bajingan. Dibalikeun nyana tasawuf kiai bajingan. Kiai mah babari nya nama bajingan ge tereh nya nama. Tereh tobat asal geus teu diondang mah aja bayang lah geus embung pepegatan jadi jeung pemerintah tobat salagi diambet mah teu tobat-tobat tolol teh kiai goblok. Masyaallah tah ieu lah jadi aya sarupa jeung umat-umat dubal ieu tasbih aya kap ngaranna ada tasbih wa adatu tasbih opat ada tasbih. Nah ieu musyabah be ada tasbih wajah syibih tah dibuang ieu teh musyabah da buha ulai kada bi ali fir'aun tingkah kufar Mekah musyabah da bi ali fir'aun musyabah be kap adalah ada tasbih wajah syibina fitani sarua tingkah para kufar teh percis okos tingkahna para Fir'aun jeung kaumna dina pada boga kalakuanana kafaru bi ayatillah nu ujung-ujungna bakal fa'aqadahumullah mun baheula rombongan Fir'aun kufur ka ayat Allah yakni ka Taurat kemudian disiksa dengan kakufuranana atuh sarua bae di zaman Kangjeng Nabi ge kupar-kupar Mekah teh kalalupur ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atuh disiksa ku Gusti Allah dengan bentuk siksa anu berbeda. Ieu terus berlanjut sampai ke akhir zaman. Ulah sampai nunggu siksa urang. Selalu lobakeun istighatsah, lobakeun tobat ka Gusti Allah. Mun aya negarawan pemerintah anu keterlaluan mabok misalnya zina misalnya korupsi misalnya toel saeutik ulah korupsi bae bisa disiksa bagi dua. Ya Karim ya Allah urang gade korupsi gal poe jasa masyaallah gade ulah dilawan Allah sebab Allah mah qawiyun maha kuat syadidul iqab pohara pisan. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika itu siksa-siksa anu datangkan kafara kafir teh belah dituna nu baraheula belah dina kufar Mekah disiksa ku Gusti Allah
dengan siksaan anu dahsyat melalui tenggelan-tenggelan malaikat langsung ditenggelna make alat-alat palu langsung di neraka dihantam ti hareup dihantam ti tukang berubah wajahna acur-acuran kulit lagi menjadi hideung sakumaha areng kejadian anu pohara ese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 aya. Nah iya wadah dicaritakan kunaon memang gitu siksa-siksa diturunkan ke para kufar pehorenganan di Allah kusabab sayana Gusti Allah lam yakum mughayyiran ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala kaumin kana kaum langsung diganti begitu saja dengan siksa moal eta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri mantak ya anu ngahartikeun merubah nasib salah eta kulah sok baca ieu ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri. Cipan jadi kos gitu atuh. Batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun teh. Nikmat. Kabeh ieu ayat sabaraha ayat nu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib. Nasib moal bisa dirobah. Bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh. Anu jieun terjemahan ayat ieu ku nasib. Nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa neuleun nu geulis ya karim masyaallah karim cili bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merdu masyaallah dasar jamaah osok siksaeun Allah irung gitu kena bisa ngambil nu sengit-sengit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu keneh dubur gitu keneh kubul ya Allah masih produktif masih keneh istimewa subuh sakumaha alif teger luar biasa aya nu kos wao lan apa atau mate ya Allah lempang basi keneh sehat nikmat ti Gusti Allah aing mere nikmat ka sia kade cek Gusti Allah kade aing teh kapan neulekeun ka sia geus ku ari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing ayo melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kade nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling ku sia rasakeun ku sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pamajikan sehat sareubeuh beuteung kan sare peuting si ditangkep sia nikmatkan tuh deuk kumaha deui nah ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb ieu teh nikmat ti Gusti teu aya deui nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hati abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu salat geleang kamu salat ka masjid ngaranna bersyukur kos kitu teh ulah alhamdulillah cenah ieu mah syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang bari jadi sehat moh masyaallah ai salat teh ai salat teh blaon aja ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana tekadkeun ku hate bahwa nikmat ti Gusti Allah ucapkeun ku sumut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits praktekkeun ku awak sok gerak pakai sholat mun kuat pakai puasa mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah bikeunan melalui zakat bikeunan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majlis tuh dan lain-lain sebagainya ngaranna syukur
Nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah punya anak nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikkeun kauntungan alhamdulillah katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza Jol by Fortuner. Masya Allah kabong broy himmatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus tegaho kaler kidul alhamdulillah kabelilah Fortuna. Nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus dek syukuran apa dek kufuran maneh ka aing dideleukeun sia ku aing ketika bersyukur lamun syukur ke Allah la azidannakum tambahan siapa tapi wala in kafartu inna azabi lasyadid sia kufur kain kurekeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cek Gusti Allah nang aing teh ternyata ku tutang kote tengnya na kakarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na kanyawan miliknya na eta nawar kangkung geng geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol suku. Ini berapa ini nih buat monyet saya ambo Masya Allah kufur ya kufur dideleukeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb ngadahar baso geges lain deui nya nama baso sabaraha duit jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabaraha duit jeung hulu sia sabaraha duit ambo udah pohara itu iyalah kufur kuari manggeus tengah ambe kana majelis salim nu tadina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayakeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres baik wari mangges boga Fortuner nyana tencan boga Alphard encan boga baby band kakara Fortuner doang beuh minggu geus di puncak nyebut lagi geus lain puncak punclak geus di punclot ya Allah ya Rabb nggak bila mana nu teu kabeli ku nyana sewa ku nyana salin ganti awewe kamari orang Cina, kuari orang Korea, orang Subang Majeng Karawang geus tama jalan kacai. Kufurnya na. Masya Allah karim. Moal kebal deleukeun. Cabut kesehatanana. Cek darah. Waduh, gulanya ada 1.500, Pak. Yang bener ini, dokter gak salah. Iya, di situ masih kuat ini. Biasanya 1.500 udah Pak mati. Saya baru dengar 1.500. Biasanya cuma 300, 400, 500, ini 1.500. Gak tahu ini alat apa salah ya Pak, bagaimana ya, yang jelas ini 1.500. Udah ini Mas sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya. Iya jasa cabut ku Allah kariwatan anak. Masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atau Pak dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahna abo. Majikan kayak bingung dokter tolol dan naon dia nggak tahu cek dokter alat saya menunjukkan 790 ini kalau makan daging sedikit lagi udah jadi 900 udah siap-siap dah kesono geus tenang geus tah nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas nikmat nu kamari nginum naon bae bebas nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala kuari lempang geus asa oyag-oyagan dahar diatur teu meunang ngadahar daging teu meunang ngadahar gitu lauk asin uyah dan lain sebagainya manis-manis ulah Masya Allah konsul deh ke dokter dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi ya terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana dahsatan sapi kambing mah tuh nyepak gak seberapa tapi sapi waduh siap dokter urusan anak sepak ya bayu dokter hebat ya pokoknya asa dibunuh asa di dokter ya
Masya Allah, itu orang bilang katanya panasan daging kambing, salah. Sapi yang lebih dasar. Boleh dah makan kambing, udah nggak apa-apa, penting sampai rumah makan daging, nggak lama lagi dah. Dok gimana sih dok? Lah iya cabut ku Allah, awas teka rasa tak kurang, Allah maha segala-galana. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Urang anu dibere nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah, delekeun ku Gusti Allah, sia geus ngarobah nikmat menang ti aing, dirobah deui ku aing sia. Sok kabaheula teu boga sapatu sia, hayang boga sapatu. Nah, kuari geus boga sapatu, pake ku sia dan bisulan dampal suku sia. Sapatu dibabawa, lain dipake, abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli. Tapi nah digantungkeun di pundak. Tinggal cek babaturan itu sepatu kudu di pundak, aing boga ngan teu bisa dipake. Emang kunaon bisul dampal suku aing. Tuh. Bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu. Baheula teu boga sapatu sehat suku, kuari boga sapatu bisul suku. Ayo sia bandingkeun ku sia. Ya. Nah, gitulah selalu. Baheula makeun manehana alhamdulillah hidup sederhana, kamu sholat ka masjid ka majelis taklim, aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang, kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyahokan nu leutik. Masyaallah, kuari mah wayah muludan nyana di puncak, wayah rajaban nyana di Bali. Oh geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na. HP-na geus teu bisa dihubungi, aya di Singapura nyana. Allah karim pohara ya barang jadi bos teh orenganana teletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha bae ceklak masalah barang kuari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak bae diome ku pabajikan opat. Ha, geus nu hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang gua buat apa begitu? Nu hiji deui sarua bae, mumpung ora keneh kula rek balik bae ka. Sina naonan, teu naonan, kula ge butuh. Balik tinggal 2 deui, bertahan 2 deui. Teu kuat ngan 10 poe doang. Balik tinggal hiji dia nyana hirup sorangan bae goblok aing sugih ongkoh. Tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling naonan ya guguling mah urang nangkep cicing bae Bandung mah nu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa aya guguling atuh maningan jeung kebo atuh keboona bisa nejeh nyana. Ieu kunaon ieu nikmat teh disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celit cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es bebes sing renteng ka mata kararasa sadisnya saya es musuhnya jeung es anu tadina jeung es teh jalan menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah daharengan jeung kentang doang kitu beunang make uyah cek pamajikanna ha isuk pake tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong paeh ka sialah orang kaya duit boga mambalayah mobil ayo imah ambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu daek hudang Beruh mangkaning nikmatud dunya salasa nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus eueuh deui kanikmatan teh ngan sakadar nikmatud dunya ngan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua kublah nyium nomor kaditu nomor katiluna idkhalu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunya mah anak wari dicabut
teu bisa konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan lobang teu bisa tersiksa jangan hayu sia Masya Allah karing jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh kan aya mah aya tapi geus hasrat da kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo ese jasa aduh aing teh hirup pos ge jasa pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka sia kurang kitu atuh ditaon cecena teh hirup oh mangpaatna aya kitu mah paeh kula ngora keneh bisa kawin deui jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia kuat dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikuput tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leletikanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae lain syakartum lazidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus be tatangga terus nggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh kekarak 10 ku ari mah 100 hese make kan mobil ngan dideleukeun doang hese make nu mana ya sih make mobil 100 na baik-baik kabeh ya Allah ya Rabbi sapatu 100 sendal 100 hei hese makena hese make tapi kunyana dimanggakeun beta mobil aing 100 sia beusi deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing menyewa ge wah hebat amat teh jelema beusi deuk mararake los tak aing mah kajen nyewa angkot bae ambo par sapatu aing parake los Gusti sendal aing parake los asal ulah pamajikan aing bae dipake Gusti bahkan aing sia butuh-butuh teuing mah pamajikan aing los pilih Gusti tah aing dek dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui boh tak bojore amat cak pamajikanana beusi batur butuh aing dek jadi sahabat ansor sakeuna teh ka ulah sok leuwih ngomong ka ya Allah orang ge sahabat ansor kos kitu mah muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah di Madinah teh anu boga pamajikan 2 tidak milih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina masyaallah matak hubbul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor lain alagaan nyambut kedatangan muhajirin pamajikan ge dibikeun ya karim lain ansor NU sama kade ansor NU ansor NU naon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkeun ka para kufar-kufar ke zaman baheula depikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia satu negara satu bahasa satu nusa satu bangsa Sabang sampai Merauke disatukan duduk sama rendah berdiri sama tinggi urang bawa negara urang di tengah-tengah dunia maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno di Jepang sangat disegani di Amerika luar biasa di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari di Rusia sangat menghargai Bung Karno di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno kemudian di tempat Sa'i aya batu menang Bung Karno terus ke Irak kemudian ke berbagai negara tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya
satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi, sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia. Seperti etalah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah, gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit. Hebat Bung Karno, lain lalagaan. Hebat Bung Hatta, luar biasa. Di bawah bendera Sangsaka merah putih NKRI, luar biasa disegani di dunia. Nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno, nu jadi menteri-menterina, nu jadi gubernurna, nu jadi bupatina, kiai-kiai. Terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai. Kiai Mustafa, Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia. Di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT titah mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100. RW gitu kene, RK gitu kene. Urang ngaji di desa, di majelis taklim, di musola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah, hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah, dibuatlah pada tahun 12 ieu Muhammadiyah, diciptakeun deui tahun 26 NU, satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah, tidak ada saling menghina. Masya Allah, nikmat luar biasa. Negara agraris ngeunaheun pohara jasa. Lamun urang nyaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah, sanggeusna datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan ka istimewana. Saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah, maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem, baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit, maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Khalid bae ge Jakarta katincak kabeh suku Pak Idham Khalid, Serang katincak kabeh, Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantanan ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Khalid, tapi kuari NU kuari irahan nincak musola. Kadenge ku ceuli dia deuk kumaha nuturkeunna dia. Yeuna dia berubah ieu kan deuk jaritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai. Eta partai atau komo negara. Eta negara atau komo kiai. Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis ieu urip sekarang rebek ge. Insyaallah. Nah, iya naon nih maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan, kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita ke maha kuasaan Allah. Insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sandaran kita kepada materi, dunia, uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Engkau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah. Awas, gua cabut kamu, mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia, dekat harnaon sia, guhal gehol. Huntuan sia, ceuli culean gua. Aduh, sekolot culean kan teh etis. Masya Allah, batur gak ada reket jangan nangis mungin. Aduh, ima abab lain naon cule ima lain deh.
ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi Cileuh segede poleca aduh ampun Masya Allah geus bisa dipandian mah Cileuh ya Karim leho hejo Masya Allah dising-singkeun teh bau sagede jempol suku ayo sia ajak Allah ayo sia kuari di barare salaletruk salaletres jelema nikmat lain disyukuri awas ya kuari nikmat secara bersama kemerdekaan mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah kuari dijajah setik-setik 5 tahun adem ayem 10 tahun mulai rada goyang-goyang ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto berubah negara kenikmatan lain dipakai syukur ka Gusti Allah dipakai kufur kuari Masya Allah ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan dijajah ku Jepang urang wani tarohanana nyawa dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang dijajah ku musuh sorga taruhana nyawa ketika dijajah orang ku perpolitikan jeung perekonomian henteu karasa ku ari teh budaya Indonesia berubah anu tata dina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu di bawah ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah terkenal di dunia sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah ku para kiai-kiai diserang kuari dijajah ku Belanda gampang dijajahlah ku budaya kuari anu tadina make tiung dijajah melalui televisi tiung dibuka anu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan ti luar negeri teu karasa kuari mah Masya Allah Karim tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad di dinya aya Ki Khairun di gelam di dieu aya Kiai Samaun isin ngakukeun urang gelam teu make tiung kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung isin mun urang ledug make tiung dibalikeun tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang RRC ngajajah ka urang Masya Allah lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah Masya Allah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos kitu keneh minuman-minuman anu tadina mah Masya Allah Karim hanya di tempat naik club doang hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ke botol nu sagede Haji Pendi aya minuman geus teu bahaya teu uya paya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-imingi banyak jangan banyak ngomong hanya hanya oke hanya kabeh depan kitu keneh ngaranna ge dijajah baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti kitu asa jihad menang jeung elehna sabodo bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga makanya kolil kau Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang petilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah kuari Amerika ngajajah ka urang kuari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor. Iya politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah ku ari teh ku
RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia kurang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di demo teu meunang nyaritakeun pribumi ini kumaha coba betapa dahsyatna ieu dia perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teu dipertahankeun teu dikembalikeun nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem, Pandeglang dikerem, Banten dikerem, aja Tangerang aman. Siapa amin bae. Buku Tangerang ya sarua. Wah. Hayu sia. Sadara nikmat ieu lamun henteu disyukuri, dikumpuri. Allah galeukeun awas. Mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade saenyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan neulekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah kuari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI teh kos boga ABRI pugu NKRI mah bangsa Indonesia tenurut kanyana urang pajar teroris tenurut kanyana urang teh pajar PKI teu kumaha coba hirup di negara urang seperti eta kondisina kuari awas nikmat kembalikan urang pakai syukuran ka Gusti Allah merdeka anu geus sekian tahun urang syukuri ka Gusti Allah politiknya coba orang beneran deui atungan ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing tipe heula aing hayang jadi DPR teu kapilih dek diacak-acak ku aing jadi kursi DPR ku aing ini kumaha urang nikmat. Masya Allah karim dirubah kuari nu jadi hulu politik kafir nu jadi hulu ekonomi kafir nu jadi hulu budaya kafir kuari Masya Allah karim teu karasa mulailah kuari keluhan-keluhan kiai minta cai kunaon anak kula geus sembung sakola nyakelan HP bae rasakeun ku sia geus mulai unggal poe keluhan ibu-ibu ya Allah kiai anak teu daek sakola cek nya main HP bae nu hiji daek sakola tapi pamulikeun motor gede puguh makna ge dagang uleg hayang motor gede aing inget mega uleg tatung-tung geus tah bahasa uleg atuh jalamu macan dagang uleg doang anak yang motor gede asal geus dibalikeun motor emang daek sakola tuh moal jatah sarupna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek dia tadi kumaha ayo sia kawalahan wah berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anaknya iyalah hasil jajahan kafir ngesabara juta umat manusia kuari anu mengabaikan pendidikan Al-Quranul Karim jajahan kafir alhamdulillah Masya Allah berhasil dijajah ku kafir ngesabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakat tarima meuli tarima ngajual geus dijajah ku kafir melalui cek dijajah ku kafir melalui etol dijajah ku kafir melalui e-money dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan Fathul Muin di luar aturan Riyad Takrib urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah ku nyana balanja di mana urang teh bayar di mana bayarnya di mana geus teu bisa terima meuli jajan lagi make kaca geus dus kabur kuari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh sebab nu ngabedakeun antara manusia jeung hewan-hewan nu sejen ialah akal maka Imam Qutburuzi di Syamsiyah ngajelaskeun kullu insan hayawan wa kullu hayawanati natik teh hartina mudrikun idrokan katsiran loba kanyaho ari kanyaho ialah bertumpuna kana akal maka nu ngabedakeun antara munding jeung si udin akal nu ngabedakeun sapi jeung si junib akal
ngabedakeun antara monyet jeung si Freddy akal. Ketika si Junaid, si Udin, si Freddy akalan hijikeun jeung monyet nu aya di solear kacisokakeun gati hijikeun jeung sapi, hijikeun jeung mending jeung domba akur sebab akal. Maka dina Al-Quran ge dijelaskeun afala ta'qilun afala ta'qilun afala ta'qilun. Akal teh kudu bener-bener dijaga sebab kelangsungan bangsa jeung negara secara umum khususna jeung pribadi-pribadina tergantung akal. Ketika akalna diruksak pasti cilaka eta jelema. Ketika bangsa geus daek ngararusak akalna, bangsa bakal cilaka, rusak. Negara bakal acak-acakan lamun akalna dirusak. Kulantaran kelangsungan kehidupan seseorang tergantung akalna, kelanjutan bangsa jeung negara tergantung akalna, maka Allah ngalarang ngarusak akal. Ketika seseorang ngarusak akalna, Allah ngenakeun sanksi, ialah dihad, terutama melalui miras, minuman keras. Anu alhamdulillah urang bersyukur ka setan di Indonesia geus merajalela. Nuhun setan geus teu mampuheun Kiai Fudoli dakwah terus-terusan sebab dakwahna lain endek dakwah. Teu mampuheun kiai-kiai dakwah nu minuman mabok-mabok, bahkan kadang-kadang kiai ge diondangna tita ceramah kudu mabok. Ieu urang bersyukur ka setan, alhamdulillahirabbil teu daekeun syukuran ka setan. Hatena boga rarasan lain deuk menyukuran ka setan. Tapi bebag pada dasarna itu boga kaindahan jeung kanikmatan teh ti setan. Jadi urang boga kanikmatan ieu berkat dorongan jeung gangguan setan. Ya otomatis bersyukur urang ka setan. Geus urang sakali deui alhamdulillahirabbil tetep macet. Berarti rada deres ya sakitu nama, padahal nyana ge babaturan jeung setan. Wayah tita syukuran membung lain sakina lain. Di Indonesia luar biasa baheula urang ngadenge anu mabok teh di kota-kota besar. Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan, terus kaunggal kabupaten Tangerang, Bekasi, Karawang, Serang, terus kaunggal kecamatan
Cikupas Patan anu dengan pasar Kemis doang bersih alhamdulillah di pasar Kemis mana mantak posek kurang pagawean sebab nu maling nu mabok di pasar Kemis mah ketika katangkep KTP-na Lampung Brebes Jogja gembong nama orang pasar Kemis tetap geus di mana-mana merajalela Masya Allah na'udzubillah min dzalik Allah geus ngajelaskeun dina Al-Qur'an innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan pagawean setan etalah jaring-jaring setan khamru arak maisir judi azlam kitu taroh-tarohan termasuk undi-undian eta adalah rijsum min amalis syaitan. Kanjeng Nabi ngajelaskeun la'anal khamrata wa syaribaha wa saqiha wa bai'aha wa mubda'aha wa akila thamaniha wa 'ashiraha wa mu'tasiraha wa 'amilaha wal mahmulata ilaih lengkap nu tinggalin nyumpahan Kanjeng Rasul ngalaknat lamun Kanjeng ngalaknat berarti ti Allah hiji ka arakna dua kanu nginumna tilu anu ngumpul-ngumpulna opat nu ngajualna lima nu meulina genep nu ngadahar hargana nu ngadahar duitna hasilna tujuh nu meretna oge nu mawa-mawakna nu dipanggulna nu manggulna kabeh kena laknat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo anu nyin surat izin nama izin usaha bir bintang geus tamah pokona paeh insyaallah nyana bakal ngojai di neraka jahanam insyaallah sahaja lagi nu ngizinanana ente leuwih nyaho nu ngizinanana saha ente nu leuwih nyaho ja ente anu sok di pendopo saha anu sok ngizinan sok tah sing hararade man syariba fid dunya wa lam yatub harramahallahu alaihi fil akhirah sajelema nu ngirum arak ku dunya kemudian tetobat Allah bakal ngaharamkeun ka dirina nginum arak di akhirat sedengkeun arakna ayana di sorga atuh geus wal ka sorga we pokona jelema nu nginum arak di dunya teu tobat geus moal ka sorga ya Allah ya Karim lantaran teu imannya sakumaha Kanjeng ngajelaskeun la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabu khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun mual zina jelema nu zina waktu zina mun nyana iman kana haramna zina
jelema anu ngalaksanakeun zina keur teu iman kana haramna zina mun nyana iman moal zina kitu keneh tepati nginum kana arak jelema nu nginum waktu nginum kana arak mun nyana iman kana haramna arak jadi keur nginum arak teu iman kana haramna arak anak itu disiksa ku Gusti Allah. Mudah-mudahan nu ngarinum anak urang naudzubillah incu urang naudzubillah tatangga urang rekan-rekan urang dibere salaladar ku Gusti Allah dibere daek tobat ka Gusti Allah kitu keneh dulur-dulur saagama khususnya di Indonesia umumna sadunya mudah-mudahan diberi sadar ku Gusti Allah hingga tobat tina ngalaksanakeun nginum tah ialah ngaranna minuman kumaha eta teh ketentuan sangsina geus dihandap jelema anu minum arak kena sangsina dirangket dijilid 80 rangketan aju dipiceun ditakzir sakitu sabenerna mata lamun ieu dilaksanakeun buah unggal kecamatan meureun ngarangketan jelema ngajilidan jelema ambalaya sadesa ge puluhan lamun sakecamatan aya 12 desa 13 desa sadesana aya 10 beh heula keur saeutikna nu nginum 10 desa 100 Masya Allah karim unggal poe jelema dirangket bahkan polisi nage aya deh nu dirangket lurah nage aya deh ambalaya di urang mah lohir lurah mabok teh lohir di urang tapi ku urang katinggali lurah-lurah nu mabok minuman kudu dicaritakeun ngaranna lantaran meureun incu nama ku ari aya nu ngaji di dieu di mimiti Jati Uwung Gembor Gelam terus Pasar Kemis urang warauh ka lurah-lurah nu mabok di Cikupa datang ka Pasir Gadung Pasir Awi Pasar Kemis nyaho ka lurah-lurah nu mabok di SPT datang ka Cadas naon SPT Sepatan datang ke Pasar Kemis lurah lu mabok nyarah terus dikronjo mengkonon kresek terus datang ke mau eta ka dieu nyaraho rajeg lurah nu mabok saha nu teu nyaho nu paraeh geus mudah-mudahan ku Gusti Allah dihampura dosana jawarauh urang ka lurah eta warauh wow nu kuari hirup kene lurah-lurah nu mabok ambalaya boro-boro entek kula ge nyaho insyaallah lillahi ta'ala Allahu akbar nyaho pan cenah kieu nyaho emang bareng sia mah sok kitu bae ka aing jarah PNS anu mabok kula disangka kula teu nyaho camat memararabok lillahi ta'ala insyaallah nyaho pancen kieu kos detektif we ulah loba omong nyaho tibana cenah kieu nyahona aya kitu mah meureun tuh sia mah aya nu pamajikanana datang ka imah puyeng cenah kula boga salaki salaki neng saha anu
gawena di Pemda jeung sahabat taneng salaki ulah jadi tek dipanaikeun kitu mah tah batur si eta oh eta mah jaing wau kabeh aya nu kitu aya anu ambeuna kamayawan biasa ambeuna aya nu tina mata atuh kanyararahoan pan cenah kieu nya kos ulah loba omong sia aing kos dieu kos ge mantan penyelidik ya ulah atuh sapira kos kitu rusak lurah atuh ambalayah nu mabok eta teh pimpinan nu kudu dirangket polisi atuh aya ulah pajar teu nyaho bahwa kula polisi sok mabok nyaho insyaallah boro-boro di pasar kemis di kabupaten ge Polres nyaho wah cenah sombong cenah ki ayo bisa dibuktikan emang kumaha gitu lah lamun di negara PNS polisi lurah geus marabok ulah harap rakyatna teu marabok Tailah di Indonesia nu mantak paberencai lantaran geus teu bisa ngajaga akal minuman keras teh geus poha baheula mana aya tuker kula leutik Banduani jualan minuman keras di warung-warung moal aya di kabupaten ge moal aya di kota-kota kabupaten moal masih terselubung boga akhlak ngaranna sanajan aya tapi ngena nyumput kuari geus jelas-jelas urang lamun shopping naon shopping ka toko anu di ditu teh atuh nu rame teh anu sia leuwih nyawa tibatan aing teh nu ngagelar minuman keras di mana kareta di mana kare tuh dasar osok pan ya Allah ya Karim geus puguh di hotel-hotel ieu urang di Indonesia loba keneh kiai masih keneh wani padahal di negara ge terusak kabeh aya keneh bupati nu tegas aya keneh gubernur nu tegas aya keneh menteri-menteri nu tegas tapi henteu terkendali sebab tegas da tetegasan tetegas beneran kerjasama rusak di Indonesia ku minuman akal-akal bangsa Indonesia hancur geus puguh minuman perzinahan obat-obatan memang kieulah keayaan anak urang bisa ningali langsung mabok bisa ningali langsung di lapangan nuzilah lamun tahun baru Masya Allah eta di kawasan sempak Ambalaya ya Allah ya Rabbi eta kan nu kudu tanggung jawab pemimpin lurah camat bupati nu kudu tanggung jawab teh eta nya sahibul wilayah cak lurah ulah loba omong kieu buku lagi didinya ai kitu nama tuh berjamaah burung rah tah ieu di Indonesia cikebeh keur kula leutik tahun 70 75 80 rada deres rada teu sumarambah ka kampung-kampung tahun 80 hiji Bandung nomor hiji miras Jakarta ya lah mabok-mabokan leuwih awal ke Bandung sebab Bandung mah aya Faris Panjava kota artis
ngemantat bangsa Paliun, Magadon, Giliahib dan lain sebagainya memeh Jakarta Bandung heula. Minuman timimiti bir bintang, vodka, menzen dan lain sebagainya memeh Jakarta Bandung heula. Sebab Bandung julukanana kota artis. Identik artis jeung mabok, zina. Mulai kebelah dina tahun 80 tilu 45 Jakarta kakarak pohara leuwih awal Bandung. Sebab pemabok ayeuna di Bandung. Kito Rolis Bandung, Dedi Stanzah Bandung. Jeung teu kudu dicaritakeun nu ente leuwih nyaho tibatan aing. Pemabok kelas kakap teh Bandung. Kara ka Jakarta kadi. Ngaieulah rarusak. Tuluy kebelah dieuna nama bangun di araran tep mabok teh. Garut leuwih awal tibatan Jakarta. Rusak di Garut. Nyadegeul panurang Garut. Mabok lulumpatannya urang kampung deh. Garut rusak di Garut, deket ke Bandung masalah. Naik kereta Jenwes deket. Garut Bandung Garut. Wah, rusak pangheulana rusak. Minuman kara kabelah dieuna. Pasar Kemis mah Panderi. Panderi atuh dek gayakeun naon ge mabok heulaan di ditu. Gigitaran heulaan di ditu. Cross-crossan heulaan di ditu. Anyar kabelah dieu mah. Tapi nu anyar ngelehkeun heubeul. Ambo ambalaya. Di Bandung mah di Garut yang sakikituna we pemain teh nu eta keneh. Oh, di Tangerang mah. Rusak Tangerang. Lain teh nyahoan bupati teh nyahoan jasa. Gubernur nyahoan, polisi nyahoan nu mamawa gelena ge polisi, nu ngasaan ge nyana. Ieu rusak deuk kumaha. Masyaallah, ieu keur carita kerusakan moral bangsa Indonesia. Baheula dihijikeun ku Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dengan Bung Karno anu luar biasa ngahiji ti Sabang sampai Merauke hanya dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Sebab otakna, akalna utuh kene terusak. Bisa dihijikan dengan Pancasila ngahiji jelema. Masya Allah. Siapapun yang masuk ke Indonesia menjadi bangsa Indonesia, hilangkan ras-ras. Arab masuk Indonesia, Arabnya hilangkan. India masuk Indonesia, hilangkan keindiannya. RRC Cina masuk Indonesia, hilangkan kecinaannya. Kita sama-sama hidup di Indonesia. Satu kata, Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke ngahiji.